puas ya bongana ngaharian wae domba. Ambekeun eta teh. Puas ya Sudin puas. Lainmu puas, Sunang. Tulungan atuh. Kalau kamu puas. Lumpatna tong puputaran didinya atuh. Lempeng we. Da domba nage dicangcang. Ai, heueuh. Wew, wew domba, wew. Sok udag wew domba. Hoya, hoya. Wew. Eta si Udin. Wanita pedah dicangcangnya. Dasar Sudin. Ari unang wani kitu. Henteu, teu wani. Nah, atuh. Da unang mah teu ngalelewe siga maneh, Din. Oh, Nya, Udin mah baku ari geus mijah teh. Heueuh. Jang, ieu teh domba atawa embe? Domba atuh nu kieu mah. Ah, piraku. Cik urang tanya. Ari maneh domba atawa embe? Tuh, embe geuningan Jang. Eta unang boga banyolan ti saha nang? Timang Iman sareng Mang Amin tadi ngupingkeun. Oh, Tuh, Man. Banyolan si laing diturutan ku budak. heuh nya. Matak, hareupeun budak mah ulah ngomong nu lain-lain. Bisi diturutan. Nya. Untung we teu ngomong nu teu bener. Heueuh. Man, peuting kamari uing teh ngimpi endah pisan euy. Ngimpi naon, Min? Ngimpi sare jeung nu geulis. Kumaha dina jero impianana? Pokona mah endah we. Ngan pas uing hudang nu geulis teh geus eueuh. Kan uing kesel. Ah, sare deui we. Ngimpi deui. Ngimpi naon deui, Min? Ngimpi boga duit loba pisan. Pas uing hudang dicabakan dina pesak calana. Duitna eueuh. Ah, uing kesel. Sare deui we. Ngimpi deui. Eueuh, ngimpi naon deui, Min? Ngimpi kiih. Kumaha tah? Pas uing hudang dicabak teh nyawe baseuh. Hah? Kunaon ari Udin haharewosan jeung domba? nya. Bieu teh bebeja sato teh ka Udin. Tenggeruh kasih unang cenah. Sebenarna mah manehna teh kuda. Lain domba atawa embe. Ah, ngacapruk Sudin mah. Nya ih, pokna teh ngakukeun embe so teh peda siga hungkul. Danu siga embe mah lain manehna hungkul cenah. Naon deui cenah nu siga embe teh, Din? Aya nya eta unang siga ujang siga ngan Udin teu siga Da Udin ge siga nate disada. Ah, teu bisa dijoinan domba teh. Nya, Udin mah henteu siga embe. Tapi Udin mah siga Udin siga toke. Hah? Udin siga teu disada toke teh. Udin siga ih unang. Heuh, karek nyaho geuning unang teh embe. geus tong silih poyok wae. Engke bisi paseagra. Nya ih. Nah, Min.
Lain anjing teh haram cek urang Islam mah. Nya atuh. Naku naon make nanya kitu. Tapi gening Pak Haji jeung Bu Haji tetangga dewek mah ngaringu anakna, diusapan, dihuapan. Komo nu masih leutik keneh mah malah sok sare bareng sagala. Hah? Hajina nahaon nu kitu mah? Najis eta teh. Mak nyamin, panu diinguna get anak Pak Haji keneh. Da uing mah teu nyebutkeun anak anjing. Ih, dasar. Mang Iman, Mang Amin, dombana kabur. Ulu, Din, reka mana ari maneh? Sieun diudag domba, sieun nyurudung ke. nanaonan lompat ka kaler. Tuh dombana ge lompatna ka kidul. Hah? Untung can jauh. Tong diheureyan wae domba teh nya. Muhun Mang. Nya ih, Sudin tah ngaheureyan wae. Puguh ku Sunang, pundungan dombana disebut embe. Pugu ku maneh Sudin dilelewe wae. Ku didinya Sunang disebut embe. Ku maneh diwew-wew wae. Ku Sunang Markunang, Ku Sudin Markudin. Sunang Suranang Markunang berkunang-kunang. Sudin Suridin Markudin berkudin-kudin. Minggeus atuh, gandeng. Ih, Sudin tah. Sunang tah. Eh,